poin naon gitu sih dia buat acara besok pernikahan raya. DKM Masjid Jami Nurul Ikhwan semangga diangkat wae kasumpinganana margi rombongan di keluarga besar calon pengantin pondok parantos saya di perjalanan insyaallah sekedap deui dari sini ke lokasi matur. Nah tadi itu ya, you know it. Ya, hey, ini selfie mau nonton selfie kan. Hanya ke dia itu. Dia mau berapa? Mang depan kita. Kalau kira-kira Iya, oke. Bapak mama kemarin itu kan jeruk. Oh, nyambungan bener. Saya Gula Bet lagi bikin kopi dulu katanya. Atrok dulu om. Ngomong atuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Baraya, kembali lagi bersama kami di sini di Atrok 86 ya. Kami di sini ada di perkampungan ya, di Kampung Petir, Desa Cikondang, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Ikuti kami terus sampai akhir video, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Oke, ini ada rombongan dari mempelai calon lelaki ya. banyak sekali rombongannya dari Garut, dari Samarang. Nah itu ada ini proses mau resepsi pernikahan. Oke lah, pokoknya mah gaskeun, jangan lupa ditonton sampai akhir. Dina mangsa langit lenglang taya aling-aling cahaya surya nu gumawa marengang tamu anu sumping tandang gandang ngagandelang diirik ku para mojang dipapak ku para bujang gamparan bagja sumping jagong tuhur menangunun nu kasep jimat awaking cikur jangkung pamuraan anaking para laidei ibu miwah bapak kebek buka sono kahidep anu respati nu dianti ditatadi diantosan dianggalna haturan kasep haturan bagja sumping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungkuring atas nami wawakil ti keluarga besar calon panganten istri
ngaturkeun wilujeng sumping ka calon panganten pamangget miwah rombonganana anu alhamdulillah parantos aya di wewengkon Kampung Petir RT 4 RW 15 Desa Cikondang Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut. Simkuring bade ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan kana kasumpinganana mugia hidup calon panganten pamangget miwah rombonganana sing salabina aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanca mitra sadayana sateuacan simkuring ngawilujengkeun oge nyalikan kana tempat anu parantos disayogikeun urang Sunda biasana sok ngagaduhan adat tawis atanapi simbol ditampina calon panganten pamangget miwah rombonganana nyaeta ku ngangkalungkeun runtuyan kembang melati ka calon panganten pamangget. Kohalna sakitu ka Ibu Ramana oge ka calon panganten pamangget sumangga majeng kapayun tilu lengkah. Cekap di palidinya aa majeng kapayun dua lengkah. Ibu Sinta majeng kapayun salengkah dicanak kembang melatina. Dikangkalungkeun kembang melatina aa tunggul salib bismillahirrahmanirrahim. Aa salim ka mama tahan sekedap. Bapak Dayan majeng kapayun atos aa ayeuna salim ka bapa ditahan sekedap. Parantos ayeuna Bapak Dayan salim ka ibu, ibu salim ka bapak. Tahan sekedap. Parantos digandeng si anak mama tinggal ka juru foto. Parantos Masya Allah alhamdulillah sumangga ka calon panganten pamangget miwah rombonganana dihaturanan lebet ka lokasi anu parantos disayogikeun oge nyalikan kana tempat anu parantos disayogikeun. Sumangga calon panganten pamangget dicana kana kursi anu pampayuna maka sumangga ka sadayana rombongan ti keluarga besar calon panganten pamangget sumangga dihaturanan kanggo nyalikan anu parantos disayogikeun oge ka panitia keluarga besar calon panganten istri sumangga tiasa ngabantos kana tempat salikna keluarga besar calon panganten pamangget. Sakali deui sumangga ka panitia keluarga besar calon panganten istri supados tiasa ngabantos kana tempat salikna keluarga besar calon panganten pamangget. Mangga di payun masih kene nyonong kursi anu kosong tiasa majeng wae ka payun. Di kursi jajaran kedua masih kena nyonong kursi dua anu kosong. Mangga supados majeng ka payun. Di payun nyonong kene kursi 5 anu masih kosong mangga dicarikan. Aya kursi anu kosong 2 deui di pangpayuna mangga ibu anu teu acan calik tiasa majeng ka payun.
sih. Apa aja yang udah gitu. Kenapa itu teh? Kayak itu kan. Ninggal ka juru foto senyum parantos salim. Ninggal ka juru foto parantos badai pelukan mangga. Masya Allah, alhamdulillah pada biasa salib deui. Alhamdulillahirabbil alamin. Penyerahan cacandakan secara simbolis parantos rengse oge anu sanesna mah tiasa diantaikeun wae kalebet sumangga ka keluarga besar calon panganten istri tiasa ngabantos dicandak secara estafet atanapi diantaikeun wae cacandakanana anu dicandak ku keluarga besar calon panganten pameget. Oge mudah-mudahan sagala rupi anu dipasihkeun ka keluarga besar calon panganten istri sing janten amal sodaqoh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanca mitra sadayana sataacana dilumangsungkeun kana bismillahirrahmanirrahim. Cep Yusuf Solehuddin putra kamemet Bapak Yuswandi miwah Ibu Komiati anu lahir dina kaping 20 Januari tahun 2007. Insyaallah hidup dina dangat anu ayeuna baris ngelumangsungkeun akad pertikahan. Sataacan hidup ngelumangsungkeun akad pertikahan. Teu aya awona hidup nyuhungkeun heula dihapunten kanu janten indung oge Bapak hidup. Oge nyuhunkan doa restu ti mamah oge ti apa margi Rasul muningakeun ridallah fi ridwal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah teh aya dina ridona ibu rama anjeun, oge babenduna Allah teh aya dina babenduna ibu rama anjeun. Cep Yusuf Solehuddin mungkin salami hidup diatik dididik ku mamah oge ku apa hidup pernah nganyerikeun manah mamah oge hidup pernah ngaraheutan mamah apa ngaraheutan manah si apa semangga aya nagara nyuhungkeun dihapunten heula ka mamah nyuhungkeun doa restuna ka mamah sok salim ka mamah nyuhungkeun dihapunten ka mamah nyuhungkeun ridona ti mamah doakeun ku mama mudah-mudahan murang kalihna sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa ta'ala dipeluk kasih mamahna dipeluk. Parantos kasih mana ayeuna nyuhungkeun dihapunten ka apa nyuhungkeun ridona ti apa disalim apa namanya nyuhungkeun dihapunten ka apa kasep apa doakeun urang kalihna mudah-mudahan urang kalih anu bade ngalumangsungkeun akad pertikahan sing salamina aya dina kabagjaan dunia oge akhirat dipeluk ku hidup kasih dipeluk apana sok dipeluk heula apa parantos kasep mamah oge apa mangga tiasa wangsul deui kana tempat calikna dilaan sapatuna calik dipalih dieu mayun ka arah kiblat dipalih dia punten calikna mayun kapari ditu oge kanggo Bapak Wali Bapak Dayan sumangga dihaturanan ka payun dipalih dia mayun papayun-payun sareng calon panganten oge anu salajengna kanggo saksi ti pihak calon panganten istri disungkeun karena Allahna ka pangarsa Al-Mukarram Bapak Ajengan Aceng Najmuddin kanggo saksi ti pihak calon panganten istri Al-Mukarram Bapak Ajengan Aceng Najmuddin oge kanggo saksi ti pihak calon panganten pamengget ku pangarsa Bapak Tia Setiawan dihaturanan ka payun ka Bapak Tia
Setiawan di haturanan kapayun. Mohon panginten kanggo saksi ti pihak calon panganten pameget ku pangresa Bapak Madin. Oge panginten dina dinten anu kamari calon panganten istri dumeheus kasim kuring saurna Pak P3N. Saurna manten hoyong dipanggil kapayun kan kin sabadana di akadan saurna teh. Mohon jantan panginten hotur uninga kasadayana Cep Yusuf Solehudin calon panganten istrina insyaallah dipanggil ke MC saurna mah insyaallah mungkin sabadana di akadan. Kanggo mandu upacara akad pertikahan insyaallah panganten bakal dipandu ku petugas kantor urusan agama Kecamatan Cisompet Desa Cikondang. Kamantena sumangga di haturana. Ada deringat dengan ganggu karena prosesi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ibadah kota pen istri di haturanan kapayun kanggo nyumpingan anu jantan caroge. Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng sumping panganten istri, selamat datang mempelai wanita. Fuji Ut Alfiyah nampak hadir di hadapan kita menggunakan busana akad dan juga riasan wajah oleh Wedding Salon Hermawan Firdaus. Teh Fuji Lut Alfiyah, alhamdulillah dina dengar anu ayeuna hidup parantos sah janten bojona Cep Yusuf Solehudin. Sataatan hidup dijemput oleh jumpingan kanu jantan caroge hidup. Semoga hidup ngaturkeun heula nuhun KTP oge ka AA margi anu janten mamah hidup parantos ngantunkeun hidup 10 tahun nabina haturkeun nuhun KTP oge ka AA sok salim heula KTP. Salim ka AA mangga teteh macam kepayun kepali dia di pali dia teteh punten macam dia dulu cekap di pali dia Cep Yusuf Solehudin di pengkering hidup parantos ayah anu jantan istri hidup dina tangan hiji 2 tilu nama hidup mayun kapayun sok hiji 2 tilu bismillahirrahmanirrahim ditinggal pamenteuna Teh Puji di payunan hidup sanes pameget anu sampurna tidak sekaya Raja Sulaiman, tidak setampan Nabi Yusuf, tidak setabah Nabi Ayub, dan juga tidak sesempurna seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi di payunan hidup teh
hiji pameget anu ngagaduhan cita-cita hoyong jantan pameget anu soleh oke di payunan hidup ieu teh istri anu sampurna, tidak secantik Siti Aisyah, tidak sekaya Siti Khadijah, tidak setabah Siti Asiyah, dan tidak sesempurna Siti Fatimah. Beliau hanyalah istri akhir zaman yang bercita-cita ingin menjadi istri yang salihah. Boleh teteh maju ke depan 2 langkah? Boleh teteh salim sama ditahan sekedap atas ayeuna panangan anu paling katuh nyepang ubur-ubur teteh, panangan anu paling gue nyepang taktakna. Urang ngadoa sabada akad nikah tuturkan carasan abdinya sok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Allahumma inni wa'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sumangga ayeuna ditiup mun si tetehna. Alhamdulillah. Di paling dia bener. Paling dia. Mangga dicanak bojo nakapayun kangonawi seseratan anu parantos disayogikeun ku P3N mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil alamin. Nggak haturkeun nuhun ka petugas atau napi wakil petugas kantor urusan agama anu parantos mandu karena berjalana prosesi akdun nikah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kalawan ridho ti Gusti anu Maha Suci. Oge pangdoa ti sadayana akad nikah parantos rengse kalayan aya dina kalancaran. Mugia 2 insan hamba Allah nu neme resmi ngajadi si Bismillahirrahmanirrahim. Sada acana hidup kaseh geulis anaking ngalumangsungkeun hirup dina rumah tanggi hidup gerang haturkeun nuhun kanu janten indung hidup masing-masing oge teteh haturkeun nuhun kanu janten raka teteh oge ka teteh oge ngihungkeun doa ti teteh oge ti mama. Mudah-mudahan rumah tangga hidup sing salamina aya dina sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaatana dilajengkeun kana sungkeman mangga urang sami-sami ngalap barokah ku di ausjenana shalawat datang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih gelis anaki di payunan hidup lain pungul menang maku, lain catang menang rumpah. Estu di payunan hidup indung tumul rahayu ari bapa tangkal darajat. Satu acana hidup lu mampah dina sagaran kehidupan rumah tangga. Geura nyuhungkeun dihapunten oge doa ka mama oge ka teteh oge aa. Sok ditinggal pamenteuk mama oge tetehna ku hidup. Bayangkan ku hidup kasep geulis anaki yang hidup teh pernah nganyerikeun hate nu jadi mama. Yang hidup teh pernah nganyerikeun hate nu jadi lanceuk. Hidup pernah ngaherinan rahim mama. Teh puji
sok sanajan dina dengan anu ayana hidup tos ngantunkeun anu jantan indung hidup teu kenging sedih gelis margi di palingan hidup masih kena ayat teteh anu nyaah ka hidup anu ngarawatan ka hidup. Insya Allah indung hidup di alam kalangkengan ningalikeun ka hidup angur mah doakeun ka hidup mudah-mudahan indung hidup ayana di alam kalangkengan sing aya di rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kasih gelis anaki sok ayeuna gara sungkem dina pangkonan indung hidup oge dina pangkonan tata hidup. Mama oge teteh hapunten abdi rumah teu acan tiasa mulang tarima ka mama. Abdi teu acan tiasa mulang tarima ka teteh. Hapunten abdi mah hapunten abdi doakeun abdi mudah-mudahan rumah tangga abdi sing salamina aya dina kabagjaan bagja dunia oge bagja akhirat. Parantos kasep parantos geulis aku hidup dirangkul mamahna dirangkul tetehna geulis kasep anaki tong boroning dihampura tong boroning menta dihampura dalah teu menta dihampura ge ku mamah dihampura ku teteh dihampura kasep geulis anaki didoakeun ku mamah oge ku teteh mudah-mudahan rumah tangga hidup sing salamina aya dina kabagjaan dunia oge akhirat. Parantos kasep parantos geulis sumangga ayeuna ga sumpingan pangkonan rama hidup masing-masing teteh geura sumpingan pangkonan rama hidup sumpingan pangkonan ramah hidup dicepeng panangan anu palih katuhna ku hidup kasep geulis anaki baripo nyarios kieu unina bapa iya abdi murang kalih bapa hapunten abdi Pak di luhur sausap rambut dihandap sahibas nampak abdi rumah teu acan tiasa mulang tarima ka bapa. Hapunten abdi Pak doakeun abdi Pak anu mudah-mudahan rumah tangga abdi sing salamina aya dina sakinah mawaddah oge warahmah. Parantos kasep parantos geulis sok dirangkul ku hidup rama hidup masing-masing geulis kasep anaki tong boroning menta dihampura dalah teu dipen lagi dihampura ku bapa gramiang gerako jayan alam rumah tangga hidup didoakeun ku bapa mudah-mudahan rumah tangga hidup sing bagja dunia oge akhirat. Parantos kasep parantos geulis sumangga ayeuna hidup gerak sumpingan pangkonan ibu mertua hidup masing-masing. Aa sungkeman di pangkonan teteh oge teteh sungkem di pangkonan ibu mertua hidup. Mama oge teteh iya abdi murang kalih teteh oge murang kalih mama anu enggal samikeun kanyaah oge kadeudeuf mama oge kadeudeuf teteh kadiri abdi teu kenging diwilah-wilah kanyaah oge kadeudeuf teteh oge mama kadiri abdi samikeun mah samikeun teteh kanyaah sareng kadeudeuf teteh oge mama kadiri abdi. Parantos kasep parantos geulis sumangga aya negara sumpingan pangkonan rama mertua hidup masing-masing dicepeng ku hidup geulis panangan anu palih katuhun bapa ieu abdi putra bapa anu enggal hoyong diangkan murang kalih ku bapa samikeun kanyaah kadeudeuf apa kadiri abdi sakumaha apa mikanyaah mikadeudeuf murang kalih apa. Parantos kasep parantos geulis sok dirangkul ku hidup rama mertuana masing-masing harewaskeun ku apa titipkeun ka mantuna masing-masing urang kalihna apa. Parantos kasep parantos geulis alhamdulillahirabbil alamin. Mamah ngalih deui carikna ka palih dieu mama Sinta ngalih carikna ka palih ditu teteh carik di palih dieu carik di palih dieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungkeman sapasang panganten kanu janten ibu sinarang ramana parantos rengse anu mudah-mudahan doa tinu janten sepuhna oge doa tinu janten wargi-wargina oge tatangina sing aya dina pangijabahna Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanca mitra sadayana
acara anu salajengna panginten ramah tamah sambil simkuring berjalan acara anu salajengna aya huap lingkung, aya pabedoa-bedoa bakakak, aya miteskeun harupat, aya nincak nog, oge anu terakhir aya mepeskeun kendi. Dipersilahkan kanggo sadayana para kasepuhan kanggo mencicipi hidangan anu parantos disayogikeun. Sumangga ka sadayana para kasepuhan oge para tamu uleman disuungkeun karena Allahna kanggo nuang kana katuangan anu parantos disayogikeun sambil simkuring berjalan kanggo ngalanjutkeun acara simkuring. Sumangga urang huapan heula pangantena sakedapnya tamu uleman sadayana taruang ieu pangantena urang huapan heula. Teteh punten kali dieu heula sakedap. Teteh nyerong ka palih dieu carikna, nyerong ka palih ditu carikna. Mohon, mamah punten ngadeg di palih dieu. Urang huapan heula si anak, mah cali we teh kedah pati mohon. Di palih dieu. Wawasuh heula pananganana punten. Nyanak hiji sangukonengna. Nyanak hiji samukonengna. Mamah Sinta sami wawasuh heula nyanak hiji samukonengna. Mamah punten sing caket. Bibi ka palih dieu deui punten. Tah kitu. Diantelkeun samukonengna kana lameina, dicepeng angketna ku mamah punten. Tah kitu. Dina hetangan hiji, 2 kilu name dihuapkeun nya. Janten mamah ari hartosna huap lingkung teh kieu. Huapan anu ngariung. Aya si AA, aya si Teteh, aya mama, mertua, aya oge mama masing-masing. Ieu teh huapan terakhir tinu janten mama kanu janten murang kalihna. Pakumpur pangpayuneun huapan teh mama. Tah ayeuna hidup tos diistrinan, tos janten pasangan suami istri. Ieu teh huapan terakhir tinu janten mama oge tinu janten Teteh kanu murang kanu janten raina. Sok dina etangan hiji 2 tilu name dihuapkeun. Hiji 2 tilu bismillahirrahmanirrahim. Ayana gentosan mamah di palih ditu, Teteh Sinta di palih dieu nyanak hiji samukonengna. Teu mamah ieu teh disebatna teh huapan panghilujeun teu janten mertuana kanu janten mantuna masing-masing. Teteh sawo pamitos dihuapan ku mamah berarti teteh tos diangkan murang kalih ku mamah. Upami tos dihuapan ku teteh berarti tos jantan keluarga si teteh kapan tersaalih pada satingalin di tokotona. Dicepeng angget si oge si teteh diantelkeun samukonengna dina hetangan hiji 2 tilu name dihuapkeun. Hiji 2 tilu bismillahirrahmanirrahim. Mangga mamah tiasa tarik deui tempat masing-masing. Ayeuna giliran apana masing-masing kanu jantan murang kalihna. Bapak Dayan mangga ngadeg di palih dieu. Bapak Yuswandi ngadeg di palih dieu. Punten nyerong cak samukonengna. Bapak Dayan wawasuh heula pananganana. Bapak ieu teh huapan terakhir tinu janten ramana kanu janten murang kalihna. Mangga dicepeng angkeutna ku panangan anu palih kiwa. Angkeut si A dicepeng ku panangan anu palih kiwa. Di kieu tah di kitu. Diantelkeun kana lameina dina tangan hiji 2 tilu name dihuapkeun nya ku Bapak sok. Bapak Dayan antelkeun tah kitu. Hiji 2 tilu bismillahirrahmanirrahim. Parantos ayeuna gentosan Bapak Dayan di palih dieu, Bapak di palih ditu. Nyanak hiji samukonengna Bapak Dayan. Punten. Bapak Dayan, tah ieu teh huapan anu ngawitan tinu janten mertuana kanu janten mantuna masing-masing. Tah oge teteh saupami hidup tos bis huapan tinu janten rama mertua hidup berarti hidup tos diangkan janten murang kalihna oge keluargina. Sok diantelkeun Bapak dina hetangan hiji 2 tilu name dihuapkeun nya. Hiji 2 tilu bismillahirrahmanirrahim. Parantos. Tah ayeuna mah urang eutan, Bapak mangga salik deui palih ditu Bapak Dayan. Bapak Yuswani mangga salik deui hatur nuhun. Ayeuna mah pangantena papayun-payun. Papayun-payun salikna. Teteh ngaeutan si AA. Si A ngaeutan si teteh salik deui.
dicepeng atuh panangan anak di panganten mah nya sok tadi teh deeutan sing caket anak sing caket tah gitu pakenging mengkeun teh atuh da mau isin aya namanya sok dicepeng panangan ku aa si teteh ngecepeng panangan tah gitu sok patinggal atuh antreun ka dieu sok dina tangan hiji 2 3 namanya disedot sayyidina bismillahirrahmanirrahim hiji 2 3 atas disedot acan ayaan aya karaos kumaha base aya aya nama orang silih huapan aa ngahuapan si teteh ngahuapan si aa ieu teh namina teh huap teuteut huap geger punten salikna ciga tadi nyerong deui dipasihan hiji mama punten kamu konengna teteh nyanak hiji sangu konengna atas oh. Ayeuna satu acan dihiwapkeun teu heula si teteh namanya tidak bisa digelis nanya si geus sami meuni kasep antelkeun kana lambai si aa tah kitu teteh geus sami diangkatinana tah kitu dina tangan hiji 2 kilo namanya dihiwapkeun teu acan atuh si ama ayeuna teu kuatan si amanya geus marangseng sok teteh punten tapi heula sakedap atas gitu nyerong teteh di pali dia cali dia sudah tosah ayeuna nama punten pananganana di pali dia calikan teteh sok cali sing raos aduh mending hipu raoseunnya punten panangan teteh kapengkerkeun punten tah kitu punten teteh ka dieu ninggalna malu-malu putih teteh kapal dia ninggalna tah kitu punten dipasihan hiji sama konengna punten teteh ka dieu tah teh iya kang foto paling dia nya aya mohon sok ka dieu ninggalna teteh ka dieu ninggalna tah kitu sok pilarian heula liangna aya teu aya liangna aya sok upami tos kapenak tong maka dihuapkeun heula sabar sok teteh ninggal ka dieu ninggal ka ditu dina tangan hiji 2 3 neme dilelepkeun hiji 2 3 bismillahirrahmanirrahim eta si aa niangan liang aya teu aya geus kepenak anak teteh calik deui ayeuna mah urang pabedol bakakak punten bibi canak bakakakna ka dieu papayun-payun calikna upami tadi makan aya huap lingkung mangsa mukoneng aya rencana ayeuna mah urang pabedol bakakak nya pabedol bakakak angkat heula ka luhur cepeng we kuduana angkat ka luhur punten ieu bakakak teh ku teteh jeung ku kudu dibedol ka kuat-kuat saur sepuh mah sing saha jalmi anu kenging bagian bakakak anu kang ageuna eta teh bakal kenging bagian rezeki anu ageun ku Allah Subhanahu wa taala nya dina tangan hiji 2 3 neme dibedol ku teteh oge ku anya sok bismillahirrahmanirrahim hiji 2 3 pabedol masyaallah alhamdulillahirabbil alamin punten ternyata ieu teh seimbang balance nya tuh si aa panganten pamengget kenging bagian bakakak saageun kieu istrina sami kenging bagian bakakak saageun kieu ari ieu nu ageng kersaha ter MC atau dibungkus pingpingna kanggo tukang foto sabelah wios engke dibungkus punten ieu pambungkuskeun kanggo tukang foto ieu bakakakna ieu tah ieu bakakak anu alit digegel ku teteh saran ku aa papayun-payun calikna mas teu sabaran punten dicepeng ku teteh bakakakna punten dicepeng ku teteh sareng ku aa sok pagegel-gegel ayeuna mah teteh kagegel nu pari dieu sing caket sok pengisinan sok dina tangan hiji 2 3 neme sok digegel hiji 2 3 digegel tong waka dilepaskeun sadaacan ku MC di piwarang dilepaskeun tong waka dicapek si amat tuh sabaran dicapek manten aing ulang deui sabar tuh enaknya
Tuh eta keur abis sekali eta. Banget. Sok caketkeun 1 2 3 gegel. Tong waka dilepaskeun satu acan PMC dikeluaran dilepaskeun. Urang hatang mundur. 5 4 3 kela atuh ke heula cenah cangkeulun pangantena tos ngacai teh acan ieu ngacai salit atosnya punten masya Allah alhamdulillah punten sok ayeuna mah ngadeg heula di palih dieu urang meuleum harupat heula teteh di palih dieu cari ngadeg di palih dieu payun-payun saksi aa lebih lagi teteh mah dongko dihandap ieu tah ieu enog didampal ku aa-nya ieu teh filosofina teh pecah enog teh insyaallah sabadana hidup malumangsungkeun akan pertikahan Allah baris masihan katurunan atanapi murang kalih ka hidup duaa mudah-mudahan murang kalih hidup teh jantan murang kalih anu soleh oge murang kalih anu soleha dicepeng pensi anak teteh punten angkat kaluhur dina tangan 1 2 3 neme didampal endogna dicepeng gini si teteh na ku aa so bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 alhamdulillahirabbil alamin lain menyebut cat kieu nya teh sakedap tong katati punten bi ieu pensi aku teteh diwasu sama si boleh bungkus diwasu kok iya ayat carian diwasu heula pensi anak ieu teh buktos awal bakti kanu janten istri kanu janten caroge ayeuna dilaku teteh pehana punten ulah tarik-tarik teh adi ngelak anu kieu ditetel-tetel sok beureuss pan teh talaunan ditetel-tetel gitu tah atos sok ayeuna dicepeng ibu jari pensi anak dicepeng ku teteh punten dicepeng dipurulitkeun kitu purulitkeun ageun teh lumayan nya alhamdulillah sok anu salajengna urang meuleum harupat heula punten kadeg teteh ku adi angkot teh punten dicepeng ku teteh dihurungkeun harupatna tongengkeun dibeuleuh bismillahirrahmanirrahim urung teteh tos urung atos urung sok ayeuna mah tiup kuduaan wah alhamdulillah tah ieu teteh ieu teh harupat mah tanpa di minyak tanahan oge dibeulem jangan hurung tah ieu teh filosofina teh hidup mah duaan dina rumah tangga ulah sok gampang kahuru nafsu tong gampang emosian juga harupat geuningannya tah ayeuna ieu harupat teh rupina teh hideung ari hideung teh simbol awon tah hidup mah dina rumah tangga teh ngagaduhan sifat anu awon juga harupat ieu ayeuna ieu harupatna dipotongkeun ku teteh oge ku aa sok dipotongkeun cepeng ku aa cepeng dina tangan 1 2 3 name dipotoskeun 1 2 3 sok alungkeun ka tukang potong ngagugu ternyata ayeuna terakhir urang meupeskeun kendi Bapak Ade punten Bapak Ade ayat batuna punten taur ino tarah ari teh puji kana kendi sok resep kana suluna tanapi kana bujurna resep kana naonna kana bujurna kana huluna resep dua nana resep dua nana tah teteh kakak kendi teh wargi aa kakendi teh wargi teh ari kendi terbuat tina naon tina taneuhnya ari tina naon terbuatna tina taneuh saminya tah urang oge lamun tos ngantunkeun alam dunya bakal kembali sapertos taneuh janten teh jeung teteh kapi uwa ka dieu teh wani ka dieu teh nya abi ge sami kapi uwa ka dieu teh wani namina teh sok dicepeng ku teteh bujurna teteh huluna nyepengna dicepeng ku duanana sok cepeng ku panangan duanana sok digoyang-goyang ku teteh jeung ku
angkat kaluhur kendina goyangkeun lungsurkeun ka handap dina hetangan 1 2 3 nama dipupuskeun ka handap 1 2 3 alhamdulillahirabbil alamin parantos pupus ieu kendina sanes aya ku aneh kieu nya ari bujur kendina pupus ari hulu nama aneh teu pupus kieu nya punten ditoong ku teteh ditoong mana jero foto aya bolong tuh teh bolong ageung bolongna oh muhun punten acungkeun ku teteh kaluhur ninggal ka ditu sok nyarios teteh mama wargi-wargi sadayana alhamdulillah dina dinten anu ayeuna abdi parantos ngagaduhan hulu nah ieu teh hulu teteh hulu ieu teh upami saur orang Jakarta mah ari hulu teh nyetak ke kepala alhamdulillah dina dinten anu ayeuna teteh tos ngagaduhan kepala rumah tangga si AA teh ya mudah-mudahan cidep duaan dina rumah tangga sing salamina aya dina sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin mangga calik deui ayeuna parantos rengse acarana cara tikawit dugikeun ka akhir parantos rengse di Pedar kalayan aya dina kalancaran oge mudah-mudahan sing aya dina barokahna Allah Subhanahu wa taala amin amin ya Allah ya rabbal alamin semoga orang jajab ku urang sadayana ngalangkuman doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair sihab punten anu kasuhun akhir kata akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kumaha baraya gas